Aing cocing ngejual segon aing ya. Yang ngejojing. Man. Woi. Enak nih sore-sore ka dieu. Iya deka jual ya segon dah. Oh, satu orang kilo. Mahal tuh, murah. Murah aya namanya ta. Aing lah, baiklah, sok lah. Yo lah. Oke. Wah, woi. Anor nih kan, woi. Baiklah. Paling 200-an nih mah. Sok baiklah. 200-an. Baik, butuh pisan dek jojing urang mah mah. Oh. Ah. Pokoknya kayak itu kan hanyatkan parena. Oh, siap. Alam lah sekarang mah. 200. Mangah lebihan banget tuh Sidik murah kumaha urang kudu aya batin meureun. Manya urang we aduh. Baiklah sih kayak nuhun lah. Nuhun. Nuhun mang Yuk mang. Sok. Anjir bakal hasil ya mah euy. Angkani mahal nu puguh mah euy harga paretena mah. Urang bakal bati 200 ieu mah nu bieu 200. Ngabati 200 mejeuna lah hasil lah. Ini mah bisa jojing deh. Blik, Hah? Kabeneran euy ayeuna nyeklan duit euy. Bisa keur bayar hutang ka dewek atuh 200.000. Aduh bisa 100 lah tuh Atuh dapan uing gebut tuh. aing Budak geuring. Butuh pisan. aing kumaha gitu bae we Nuhun atuh nya. Naon paguh kieu. Soe. aing gur nuhun. nya teu karunya Alhamdulillah ya. gur pernah jual pare teh gur aduh aing cekor aduh kumaha